Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wargi-wargi sadaya tepang desa Simkuring dina acara obrolan cawok karang umur. Karasan Simkuring tadi sarengan aduh ku Kang Ros ya bari dipijat alhamdulillah. Aduh tong getek-getek atuh Kang Ros. Aduh, mohon alhamdulillah Kang Ros mah serba bisa ya teh. Ya, biasanya nyanyi bisa. Ngalah harmis bisa nya. Tanur bisa. Ai macul bisa teh? Oh, macul bisa. Dia serba bisa. Oh, jadi segala bisanya? Iya. Oh, ayeuna macul bisa. Bisa. Oh, salat bisa. Bisa. Maok bisa. Henteu. Oh, salat bisa. Pamali. Oh, pamali ya henteu nya. Henteu. Maok henteu. Henteu. Heeh, lamun nyarekan batur henteu. Salat henteu. Kudu. Kalau wis teu katipu ah. Moal percaya diri. Atur Kang Ros ah. Nya, Mun bari ngobrol jam nya. aduh alhamdulillah Kang Ros. Jadi Kang Ros teh segala biasanya. Nya. Yang waduh mun jadi mun ayeuna mah jadi henteu acara ngaramet aju harmis. Teu aya harmis ayeuna mah ngurut mijit hawatos teuing nya nasib ieu seni nu ka kieu seniman di lembur di daerah Kasida pisan. nya Gitu. kacida pisan kanjana Kang Ros santenan saurna di saurna ieu teh ajeuna teh nya Dapat teman dibagi cenah batur bantuan cenah ayeuna teh tina anu bantuan sosial Tapi mah enggak bisa sorangan gitu. yang jana mah teu bisa sorangan we ngalar kipayahna teh keur meuli beas teh keur ngajual harmis teh aya ayeuna teh deui tutut teh aya ku corona jadi cuang-ceung teh kieu we mencetan batur Bisa. alhamdulillah nuhun Kang Diajengkeun kana ngalagunya gitu. diajengkeun kana lagu kusim kuring teh mudah-mudahan sareng tareka simkuringnya ya sareng jatjana mudah-mudahan Kang Ros urang teh aya saris maunatna aya barokahna sareng mudah-mudahan ieu sing jaden jalan kahirupan urang gitu mudah-mudahan aya loba nu ngonang mah misalna Kang Cepot abdi mah hoyong ninggal hoyong ngulem teh Kang Cepot sareng Kang Ros biasa hoyong eta Kang Cepot hoyong sareng Kang Nil mangga Kang Cepot sareng Aki Eman mangga hoyong wayang gelar abi mah mangga hoyong wayang bodorana hungkul mangga panten simkuring mah anu sakadada ka iga we ku wargi-wargi sadayana mangga gitu teu kenge sungkan-sungkan kantun nelpon we ka channel atawa ka simkuring ka Wirahmasari tiasa gitu kosnya mun insyaallah pami ngunang simkuring Kang Ros oge bakal ngiring gitu tah simkuring teh Kang Ros teu mencetan mah atos selanya hoyong ngadangu swanten di Kang Ros itu gitu urang gebjarkeun ku simkuring urang tenarkeun lah ulah labi kadangu ku sadayana janten suara Kang Ros teh geuning suara teh raos gitu itu bade lagu naon mangga gitu asal lagu seni tradisi gitu tapi hoyong ngadangu deui swanten Kang Ros ngahareang deui gitu bade kidung bade naon mangga bade naon oge bade nyawer mangga Baik ku nyawer nya tuh. Mohon mangga nyawer geus cobi. Kumaha nyawer. Oge patri nya. Nya ari nyawer mah pan kitu mamatahan ka panganten kitu mohon gitu cobi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alah eta teh alus suarana dina ieu bentena teh kumaha? Jadi Kang Ros probawati kapungkur kan kitu teh. Oh aya bakat. Oh abi mah bakat butuh. Ari Kang Ros aya bakat itu. Jadi aya titurunan kitu. Tipe teh aki teh janten penyanyi. Oh ya saya juru kawi sepnyinen aja gitu. Jadi beluk. Oh beluk. Oh ti payun teh nama Kang Ros mah paetan ngawihnya gitu. Cobi atuh kana deui nya cobi. Nah. Ku lagu eta teh nya sawer teh kidung bade kidung nya sawer nya mun mangga bade sawer sunatan bade. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sateatana simkuring muka tutungkusan anu mangrupi sawer budaya Sunda. Langkung ti payun simkuring sejak syukuran ya tempat anu di dieu. Mohon mangga. Ku kidung. Mohon mangga. Nyok ceruk galur ti karuhun. Nutur lacak para wali. Ampun. Nyambuang ka balarea ditinggal tinini aki. Ngawaris kebudayaan seni Sunda sawer asli. Mari hayang kawin deui. Seni Sunda pikeun sulur gambaran siloka diri. Mohon Kang Ros
hirup ulah kajongjonan mawa diri sing taliti da sing taliti alhamdulillah nya manikot waraas kan anu teras kana eta kumaha sawerna cenah kumaha mah bismillahirrahmanirrahim mugi Gusti nang tayungan Elis Asep nurendengan mugi kasalamatan salamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diuruk pangpayunanya eta bade istina masing dugi ka hartina laras pisannya hartikeun alis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamrih na mangpaatna tas sakitu ditutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ros abdi teh asareugeul geuning mudah-mudahan urang kapayuna nya sing aya rezekina kalayan urang pateah urang ieu teh sing dijabah ku makawasa di pasian jalan urang teh lamun jalan urang dina kahirupan seni mudah-mudahan urang atuh karya-karya urang teh sing mangpaat kalayan dunya akhirat kalayan urang sareng rezekina gitu. Teu sawios-wios urang mah nya teu kabagian bantosan oge ari urangna sugih mukti mah kan kitu nya bagja urang teh muhun mudah-mudahan atuh nagara urang anu ayeuna keur meujeunna ku panyawa teh sing engal damang ulah naon teh loba teuing deui ulah diperpanjang diperpanjang deui atuh sabab naon lamun diperpanjang terus diperpanjang deui mah kahirupan masyarakat bari kumaha ayanya urang beuki ripuh ayeuna teh muhun beas mani maraha kan gitu tatanen darasa tuh katingali jagong sim kuring ge monteng sim kuring teu ka arah nuhun aduh monteng oge ka dugul mudah-mudahan atunya ku ayana urang hiburan ieu teh ngaleungitkeun Bang Baluh mudah-mudahan urang teh aya dina rahmat pitulung mantena salamina terus ya mudah-mudahan urang sadana tiasa sasarengan kalian ngarojong nyaeta kana lumangsungna nanjeurna budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.